Pami ngedot domba make susu Denko tiasa teu tah abi mah teu acan pernah nyobian gitunya ngedot domba nganggo susu Denkau. Tapi pas abi searching gitunya karena Google, tah ternyata tiasa gitu susu Denkau nu apkir cenah susu sisa produksi. Tah saur si Google nya eta mah sanes saur abi. Soalna abi mah teu acan pernah nyobian gitu ku Denkau mah. Tah abi mah pernah nage ku Propat aya susu skim gitunya anu kiloan bubuk gitu tah sami tah namina teh Propat. Tah tapi abi mah henteu susu Propat tungkul, masih campur gitu sareng susu sapi murni. Paling ngan kursa alit gitu Propat nama paling ngan kursa dot gitu tah susu sapi murina 2 dot. Soalna lamun Propat tungkul sok mencret ka dombana teh duka kumaha tah. Tah meureunna ieu ge nu tilu engke ku abi bakalan dipasihan susu Propat kangge tambahana. Soalna lamun susu sapi murni hungkul eungap gitunya sehari kudu nyiepkeun sabaraha liter. Tah beki ageung teh lain beki saalitnya ngadotna teh kala beki seueur gitu.